Mantap domba-dombana marantap auge. PDP Sugih Jaya ieu non prestasina kenging naon wae. Terus kenging kagenep Terus nu mana deui? Ieu. Dia waktu di Panyawian. Mun. Juara ka 5. Nu itu saha? Ieu. Iya. Si Bandit. Juara K3 ya. Kedua di Cijamu nu eta tah saha? Si Asoka. Mun Aoka mah roti. Asoka. Mun si Asoka terus juara K1 di Citaman. Mun. Citaman teh mana? Nagreg. Oh, Nagreg juara K1. Terus di mana deui? Terus di Panyawian juara kedua. Kelasnya nya. Mun. Mantap. Si Asoka. Nah, ieu juara K1 dan K2 luar biasa di kelasnya nya. Mun. Terus Kang Augih teh terkenal janten bobotoh cilik. Mun. Bobotoh cilik tah ieu pamirsa, ieu teh bobotoh cilik. Tapi anu mah tos sakeung. Tapi masih baby face nya, masih. Tah ieu nu rada sim kuring resep ieu tandukna mewah. Nasib lek 4. Mun. Turunanana si Ariel. Mun. Ieu turunan si Ariel. Lek 4. Nembe latihan hungkul tuh. Gagah kieu dombana namina Boril. Mun. Turunan Ariel. Incuna nya. Mun. Jadi secara turunan tah ieu sae. Terus nah resep kanu domba. Ieu pertanyaan kangge urang kali kangge sepuh mah da biasana mah aya ti baheulana atau karena bisnis. Mun. Ai Kang Ugi mah masih termasuk remaja. Mun. Nah resep kanu domba gitu. Hobi dialit. Kan teu acan resep kanu duit gitu. Teu acan resep kanu artos gitu. Jantan menjadi sebuah pertanyaan. Nah resep kanu domba awal mulana naon gitu. Nya awal mulana mah resep we dialit keneh kanu domba di cacanak. Ku bapak. Mun. Karena bapak oge pegiat seni. Mun. Domba gitu nya. Mun. Di cacanak jantan resep. Mun. Kadia resep. Nah suka dukana naon? Suka dukana mah pernah katubruk gitu atau kumaha? Mun. Katubruk. Sukana naon dah? Sukana mah bunga mun domba saya abena. Tapi dalam masalah artos mah can terlalu penting. Kangge Kang Uge mah memang benten lamun anu sepuh memang rata-rata bukan rata-rata karena ngembangkeun bakat. Bakat kubutuh teh kan aya. Nah terus kumaha carana domba ngarah lalindeuk tadi meni lalindeuk tadi naon tambangan. Tadi tambangan kecuali Maradona mah memang di tambangan supados buat konten misal tak ieu si Robin turunan Robin tuh ieu mah lindeuk pisan bahkan sarang jalmi anyar oge teu ieu gitu. Teu lingas biasa nama domba mah sok lingas gitu. Nah kumaha tipsna nah tiasa lalindeuk gitu ya. Domba nya ge domba adu biasana mah domba adu kan lalingas gitu. Mun nya bakatku sering dikeluarkeun yang dimumu lewe. Di supados bager. Kan aya ningan batu mah disimpen di kandang. Jadi galak domba teh kesel balah. Eta teh jadi kesel domba teh. Ai dicanda koe mah diurus ku urang janten bager lindeuk. Nah, ieu trust oge terkait dengan gaduh dombana sabaraha di dieu? Di dieu mah aya 25 ya. Nu di dieu mah 20 aya. 20 kandang nu hiji deui di luhur. Oh di luhur. Mun. Kayak ka luhurnya. Siap. Kayak
tah di dia mah sabaraha aya Di dia mah 8. 8 Domba aben hungkul di dia mah. domba aben hungkul. Oh, iya. Kecuali ieu mah pesenan domba akikah. Mohon. Nah, Eta mah nembe tadi datang. ya. Sisa ngaranna Si Dayak, Dayak domba gunung. domba gunung. Lamun ieu mah domba balap ieu mah. Domba nu maskot nu mana? Iya, si Riko. Si Riko oh nya. Si Riko ada maskot. Juara Kak? Mana ya? Pernah juara di mana si Riko? Panyawian teh Pak. Panyawian kelas C. C. Kelas C ya. Perdana. Perdana. Sampai Tapi 4 dah kali domba oh nya domba di dia seseueurna kelas C atau kelas no? Kelas C sama kelas B. Oh, kelas C sama kelas B. Nah, terus oge terima ieu teh naon? Uyos teh di naon dipinang. Dombana uyos teh dipinang misal aya pamirsa anu minat misal ka domba salah sahiji domba misal kasih boril. Nah, terkait harga engke bebas harga malah. Japri aya nomor handphone engke disetakeun nu augihnya nomor handphone engke. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa beberapa domba anu berprestasi di luar di Augi di Bapana Augi seseueurna mah domba anu berprestasi mau disebatkeun saha-saha nama pilih isina nya hajamnya jadi bakalan lamun bahasa sapi mah jadi naon namina teh bahan domba-domba saya teh di dieu Majalaya margi saur menurut sumber yang terpercaya domba Garut ayeuna teh nu saya bahan mah rada bergeser ke Majalaya. Sebelumnya dileles, ayeuna bergeser ke Majalaya gitu. Duh kanaon di Majalaya ayeuna. Spesial Majalaya mah gitu. Oh gitu. Aduan Majalaya tanduk leles gitunya. Luar biasa. Tapi anu sering tampil di kota Bandung. Coba Bandung kan kota besar jadi gampang diakses panginten gitunya secara ekonomi maka non pantas di Tanjung Sari ge rame margi kan aksesnya caketnya benten ka Garut ya ka Garut mah rada tebih lu kata upami tos jantet rupina mah Garut rame nya ningali nu balanya teh Tangerang Bogor Serang aduh ternyata ditinggal-tinggal teh oh bisa jadi karena aksesnya keluar tol kan caket. Nah boleh sepil harga tuh hiji we domba sepil harga wios tuh mangga si Maradona sepil harga sabaraha kahoyong 20 terus aya nu nawis teh acan atos kahoyong 20 nah kayak videona disepilkeun Maradona tapi di YouTube mah teh kenging disepilkeun abenanana kena pelanggaran langsung tong gitu eta terkait dengan sepil harga salah satu domba tapi sakitu termasuk terjangkau sebab naon kepuasan gitunya jeung kualitasnya terjamin lah bagus insyaallah dan teras teh upami hoyong ameng ka dieu bebas bebas itunya ngawae tiasa silaturahim nu dikapayunkeun mah silaturahmina nya janten ke meser dombana mah wios nu penting mah silaturahim urang teh kenal kaditu ka dieu janten seueur dulur atuh teu meser domba janten seueur kenal tah ieu kandang nu hiji deui nya augih nya aya saha ieu si ninja sok turun dia tara osok anu berprestasi nu mana domba nu mana di dia mah teu acan da narembean keneh di dia mah oh ieu mah nembe 3 kali aban si ninja tuh tah ieu mah kukundilan ya
tetan kangge pedagingnya. mun Nah, bagi pemirsa anu peryogi eka kangge kurban biasa di DG aya biasa nyayagian nyayagian domba-domba eka atau napinya domba pedaging gitu ta. ye anakna si Geboy Anak si Boy Den Bagja Gagah Aden turunan ya ya masih pusaka tos turun dia teu acan di mana masih ngora bisa di mana nambah plek opat dia teh mun di kelas B no ya deh sami iya di B sami acan turun atau sekali nembean ya mun tapi plek opat masih nambah dipesan anak Jawara iya Bentar. anak Bentar Ya anak Boy juara haji kami di Andes. kamari pisan di Andes kan ya Kan iya no anak bapak iya nu juara haji. jadi pesan bibit aya Itu inu alit. malah alit indung nanya Nya. Kang cetak. ya iya teh nambah plek atas plek teh acan atau plek 2 kelas C panginten bakal dina aya Bapana kelas A si Boy. tapi bakal di B ya Bakal ya gitu. Payungnya ada Boy alit lah. jadi dalam mun bikang na agung ya ngiring agung pangintennya Itu mah bilang alit tapi anaknya mararagin. gitu mun sugan teh kedah ageng oge gitu Kedah nama. kedah Kedah nama. biasa Augi hatur nuhun tos diangken alhamdulillah luar biasa domba-dombana sararae pesan-pesan kangge pamirsa pesan-pesan ke Indonesia sok beli anu badai beli picer rumah Eka rumah Ben mangga ka dieu nyayagian domba eta oge aya naon bibit ge aya nya aya danten aya insyaallah nah spesial dari bobotoh cilik ya kumaha kangge seni SKDG kumaha si langkung nanjer we ka payuna nuhun cintailah produk-produk Indonesia nah mangga diantos anu bade silaturahim ka kandang PDP Sugih Jaya di Majalaya hubungi nomor ya di bawah ini gitunya hatur nuhun augi sing sehat selalu sing rezekina amin sing sehat selalu sing kagentosan dombana nu kamari kenging panyawatnya amin amin hatur nuhun augi